Ieu urang kudu bersyariat menuju Allah. Aya syariat Islam ngaran. Di Islam aya syariat, kitabna fikih, sasaranana jasad. Sasaranana fikih mah jasad. Gelarna ialah abid, pagaweana ibadah. Bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib, sunnah, mubah, soheh. Lamun nu jorekna di ngaranan haram, makruh, batal. Lanjut urang kana iman eta iman. Nah, ieu kitabna tasawuf, jurusanana kolbu, jurusan toriko sasaranana kolbu. Gelarna engke ngaranna zahid, pagaweanana ubudiyah. Nu katilu ihsan, eta ihsan elmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusan hakikat, sasarana roh. Gelarna engke ngaranna arif billah, pagaweana ubudah. Horeng awak urang teh tersusun tina zahir jeung batin. Ku ayana tersusun pengurusanana ge atuh kudu teratur. Pengurusan zahir fikih, pengurusan batin akidah, pengurusan nu leuwih batin deui ialah tasawuf. Geus engke urang aya Islam, aya iman, aya ihsan. Lamun jelema kakarak ibadah dina Islam doang capek, ibadah teh capek lantaran teu make hate. Maka ieu mah gambaran bae, gambaran ieu supaya jelas nya. Urang teh di jero agama Islam, belajarlah agama Islam fikih. Wuduna nu bagus, salatna nu bagus. Ketika orang geus belajar maka aturan-aturan fikih rapih engke salatna ngan teu